bola caina. Tapi da ieu nama kahandap. Nah hanya kunaon deui cai teh ngocor. Bola kana kerana. Oh my god. Kumaha ieu? Ngocor-ngocor kieu. Tanyakeun lah ka sini. Barangkali sini ngocor caina. Nis. Ari cai maneh ngocor teu? Ngocor gede. Nah naon kitu, Ce? Nah hanya dinu urang mah teu ngocor cai teh. Teuing atuh, Ce. Tanyakeun atuh ka si Nur, dasar gua salurana mah sajalur. Heueuh nya, urang tanyakeun heula ka si Nur. Ayo atuh. Nur. 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 Ari cai nu dina keran maneh ngocor henteu. Da dinu keran urang mah saat cai teh eueuhan. Adaten urang mah ngocor, Ce. Malahan urang ieu geus di kamar mandi. Hanya dikeun urang mah saat Nur. Ari dikeun maneh ngocor gede, dikeun Nis ngocor gede. Teu ngarti urang mah. Telepon atuh, Ce, ka RT bisi aya nu rusak. Heueuh nya, telepon heula geura ka RT. Halo Pak RT, ieu abi Cepitri. Abi teh bade naroskeun Pak RT perkawis cai kitu tah. Ari dinu abi mah saat. Nah ari dikeun Cek Nur jeung Cek Nis ngocor gede. Aya naon eta Pak RT? Bilih aya karsakan kitu tah. Dadikeun abi mah teu ngocor. Hah? Oh. Abi, ayeuna katen Pak RT? Oh, mohon atuh Pak RT. Ke abi sakedap deui katen Pak RT. Mohon. Waalaikumsalam. Ayo Nur, urang balik heula. Nur, ai cai maneh ngocor teu? Sirik saat, Nis. Kunaon nya? Da tadi mah ngocor, da saya Cepitri mah. Telepon atuh RT Nis, tadi oge Cepitri nelpon RT. Sugan we atuh ngocor, ai geus ditelepon mah. Celah atuh urang telepon. Halo? Pak RT? Nah, cai teh aya ngocor. Perkawis cai mah atuh Bu Nis. Tadi abi atos nerangkeun ka Cepitri. Mangga we atuh ku Cek Nis kantu naroskeun ka Cepitri. Nah, Pak RT make jeung kedang naroskeun ka Cepitri. Pokona mah Cek Nis taroskeun we ka Cepitri. Da ku Pak RT tos dijelaskeun tina sagala rupina. Kusabab Cek Nis teh aya ka kantor RT, janten ku Pak RT dijelaskeun ka Cepitri. Da kusabab aya nama benten aturanna Cek Nis. Nya atuh hatur nuhun Pak RT. Assalamualaikum. Nur, soal cai teu ngocor teh, ceuk Pak RT titah nanyakeun ka Cepitri. Emang kunaon Nis dititah nanyakeun ka Cepitri? Ah, tong loba ngomong, urang nanyakeun ka Cepitri. Da cai mah nomor hiji urang teh butuh. Ayo atuh, ayo. Cai saat mah susah. Heueuh, uga ome-ome acan. Cek. Cek. Aya naon Nur, Nis? Cek, tadi urang teh nelpon ka RT soal masalah cai teu ngocor. Kalakah dititah nanyakeun ka Ece, emang kunaon, Cek? Jadi kieu Nur, Nis, aturanna cek RT. Jadi lamun aya anu can mayar cai, jeung nunggak mayar cai, dampakna ka salarea anu geus mayar oge. Jadi aturan ayeuna mah cai moal waka dikocorkeun. Saat can dilunasan kudu can mayar. Geuning ieu penyebabna, bayar heula atuh, Ce. Nice.